Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Urang teh nahak kok masalah lin jarang upload video di YouTube soalnya kan aya nu ngomong jadi ka urang teh tinggal listeun aya nu ngabejaan lamun upload mah ulah dipublikasikan pribadi soalnya kan aya nu ngahina urang konten tai konten jamet setelah ieu dan aya nu ngejek urang tadi keluar teteh urangnya ceuk kapiraka ini urang teh setelah ya teh pas ditinggal udah SMA terus SMP loba si koplok man niatna teh wani kandang pijaan tadi barudak sakola yang tuduh barudak sakola anu sok ditahan tutup ku duit ulah jujur ngomong ke orang ka dieu urang di video bisi teu samaduk urang di masalah di klarifikasi soalna aing gemper jeung manehna deui geus teu fokus lamun erek net nyen ngupload deh euy aya nu loba ngahina turun tangan turutuk fans saya sama anggota klub mau bawa anggota klub senang ngomong tah seke aing mah mending jedog gitu ngelayanan kitu patut siksaan we pokona mah mun aya panggil kitu aya cidena make map ku urang diberi kode 552 penggemar sayanya orang aya ambil mau niati perkosa sakitu alah jadi orang amatir soalnya kalau baru membutuhkan yang turutuk yang saya disadap bukan masalah disadapnya soalnya lain soalnya kan orang teh geus jadi anak angkat enak lah geus enak mah amatir loba anu butuhkeun teh kumaha ieu da erek nulungan kumaha da soalna mah kan situasi kumaha kan loba aya nu ngomong ka ditu tepuguk geus kurang diterangkeun dijelaskeun perang erek jeung ku cai setting di sana hayu urang hapuk sekalian hayu kabehan aing ku barudak SD eta barudak SD siap baku hantam hayu tulungan Reskia lagi sedang amatir terima kasih pagersa well